Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, tepangkeun deui sareng Abi Silvi Fateni Effendi ti kelas 11-7. Dina galura warta kuliner anu matak mawa ingetan urang kana mangsa ka tukang Jakarta Selatan atanapi anu sok kasohor ku sebutan Jaksel. Tetela sanes ngan saukur tempat keur nongkrongna barudak ngora anu geus modern. Di satukangan gedung-gedung jangkung Jaksel nyimpen rupa-rupa warisan kuliner legendaris anu rasana moal lasa ku waktu sarta pinuku carita nostalgia. Pamirsa, aya sawarta tempat kuliner di Jakarta Selatan anu umurna parantos puluhan tahun, tapi dugi ka ayeuna masih janten panyilikeun sarta direbu ku anu meuli. Cita rasa klasikna tetap dijaga sarta terobah ti baheula mula. Di antarana bae aya gulai tikungan atanapi gultik Blok M anu parantos aya ti tahun 1980-an. Janten tempat favorit kuliner penting anu hargana murah meriah paratan. Teu hilap aya oge sate RSPP di payenan rumah sakit pusat Pertamina anu dagingna kulit tur bumbu kacangna. Mundal pisan ti tahun 1960-an. Anu resep kana mie aya bakmi boy di pasar Mayastik anu tekstur mie sarta kuahna kelanteng gurihna oge keunikan bubur ayam barito anu nganggo topping cheese stick anu khas. Anu sanesnya nyaeta Resto Madala anu nyaksikeun sejarah kuliner ti tahun 1962. Kalayan menu sarta rasa masakan anu otentik, sadaya kuliner ieu teh mangrupikeun bukti yen sanajan zaman tos robah sarta rea kadaharan kekinian anu daratang. Citra rasa klasik mah tetap manggugah tempat anu istimewa di hate para pelanggan satetiana. Tah pamirsa, kumaha? Atos kebayang kumahan nikmatna sarta matak kangenna eta kuliner klasik di Jakarta Selatan. Mangga langsung we dilan sarta dianjangan upami pamirsa nuju aya di daerah Jaksel. Rupina sakitu warta kuliner anu tiasa kasanggengkeun dina dinten ieu. Mugia janten referensi keur wisata kuliner pamirsa sadayana. Abdi Silvi Fateni Effendi ti 11-7 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sadayana simkuring Siska Aprilianti bade ngawartosan dina ta ieu ngeunaan kaayaan ngarayakeun Idul Adha di tata masyarakat. Dengan ieu umat Islam bisa kuliah sanuju mieling hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kalian pinuku rasa syukur sareng kabunga ti waktu senjing kaparantos ngariung di masjid sareng lapang pikeun ngalaksanakeun salat Idul Adha berjamaah. Kaayaan ketinggali khidmat tentrem sareng pinuku bersamaan. Kaayaan saenggeus salat rengse, warga langsung gotong royong ngalaksanakeun mencit hewan kurban sapertos sapi sareng domba. Barudak nganoman dugi kasepuh katinggali sumanget ngabatusan proses kurban. Suasana di lingkungan masyarakat karasa hanet ku aya silina tulungan sareng sauyuna warga. Numutkeun hasil paninten di lapangan, jumlah hewan kurban tahun ieu ngalaman kenaikan dibanding tahun kemarin. Ieu nuduhkeun yang rasa kapeduli sareng kahayang pikeun silih bagi di tengah masyarakat bagi ngaronjat. Daging kurban terus dibagikeun ka warga anu ngabutuhkeun sakan sadayana tiasa
Kurban Idul Adha sanes mangsa ukur perayaan agama tapi tem pangeling pikeun muatkeun rasa ikhlas pengorbanan sareng silaturahmi antar warga. Diharap ayana ieu perayaan masyarakat tiasa langkung rukun selipikannya sareng silih bantusan dina kahirupan sapopoe. Sakitu wae warta nu ku abdi di luar tusa sim kuring Siska Brilianti pamit undur diri. Atur nuhun paratos nyimpang warta dinten aya jeung mieling hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Urang tiasa patepang deui dina program warta sahajeungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana, wilujeng siang, wilujeng tepang deui dina warta dinten ieu. Aya beja alus pisan ti pamarentah pikeun urang sadaya nu hayang boga kendaraan ramah lingkungan bari leuwih hemat. Pemerintah resmi ngabewarakeun yen subsidi kendaraan listrik tahap anyar teh bade langsung cair dina awal Juni 2020 genep. Total mah henteu saeutik baraya nyaeta 200.000 unit kendaraan bakal disubsidikeun ku nagara. Rinciana nyaeta 100.000 unit pikeun mobil listrik jeung 100.000 unit deui pikeun motor listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa nyebatkeun nu meuli motor listrik bakal langsung menang diskon Rp 5 juta per unit teh. Matak hargana jadi leuwih murah. Ari pikeun mobil listrik mah pamarentah nanggung PPN ti 40% nepi ka 100%. Hebatna deui, mobil listrik nu make baterai nikel bisa menang PPN 0% alias bebas pajak pisan. Pamarentah oge negeskeun yen kuota 200.000 ieu bisa wae ditambahan lamun masyarakatna antusias jeung cepet kabelina. Sagala ieu dilakukeun pikeun ngadorong urang supaya pindah ka energi bersih, ngurangan impor BBM, jeung ngajaga ekonomi urang tetep ngacung dina kuartal 2020 genep. Sakitu heula beja penting dinten ieu baraya sing tarapti ngadaguan aturan teknisna ti Kementerian Perindustrian jeung Kementerian Keuangan anu bakal medal satacan Juni 2020 genep. Hayu urang dukung program saya ieu demi hawa nu leuwih bersih jeung dompet nu leuwih irit. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bila aya kalebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yolanda dina acara TV Warta Siang. Hujan gede saprak Minggu tanggal 24 Januari 2020 hiji nyababkeun banjir di genep kacamatan Kota Bekasi. Nyaeta Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jati Asih, Medan Satria, Pondok Gede, sareng Rawalumbu. Luhur cai antara 10 cm dugi ka 120 cm. Wewengkon pangparahna aya di perumahan Jati Bening Permai, Kecamatan Pondok Gede, Kalayan Jakung Caina, 1,2 meter sareng 250 kk kapangaruhan. Nanging dugi ka jam 3 siang kaayaan geus mimiti surut. Sabab hujan raat, pamarentah Kota Bekasi ayeuna terus ngawaktu sareng ngadeukeun posko darurat pikeun bantosan warga. Pamirsa, wartas tadi sekaligus mungkes pendakan urang dina warta siang dinten ayeuna. Sim kuring Rina Yolanda pamit undur diri, wilujeng siang sarta tepang deui dina warta salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, katepang deui sareng sim kuring puspita pajarina ningrum. Dina kesempatan ieu bade ngaduhikeun warta anu nuju rea diobrolkeun ku masyarakat. Nyaeta ngeunaan harga dolar anu naek sarta ngajadikeun harga barang-barang milu naik. Dina sababaraha poe katukang, harga dolar Amerika dicaritakeun beuki kuat sarta nilaina naik luhur pisan lamun dibandingkeun jeung nilai rupiah. Kaayaan ieu langsung jadi perhatian masyarakat lantaran pangaruhna langsung karasa dina kahirupan sapopoe. Kajadian naikna dolar ieu mawa dampak anu gede. Salah sahijina naikna harga barang-barang elektronik sapertos HP sareng laptop anu lolobana masih keneh impor di luar negeri. Kalian ti eta padagang oge jadi korban lantaran modal keur meuli bahan baku milu naik. Maranehna kapaksa ngajual daganganana kalayan harga anu leuwih mahal supados kerugi sarta modalna bisa balik deui. Lamun keadaan ieu terus-terusan dihariwangkeun bisa mengaruhan kana daya beli masyarakat. Ku ayana kaayaan ieu, urang sararea diimbau supados leuwih pinter jeung bijaksana dina ngatur keuangan kulawarga. Urang
diharapkeun tiasa nahan heula meuli barang anu teu penting sarta leuwih milih ngagunakeun produk lokal pikeun silih bantu ngagedekeun ekonomi di negeri ieu. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring didugikeun mugi kaayaan ekonomi urang tiasa enggal normal sarta stabil deui sapertos biasa. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina deungeut ayeuna abdi tiasa patipung lawung kangge ngabagi warta ka balarea. Tepangkeun wasta Abi Felicia aya hiji warta anu bade didugikeun ka pamirsa dina babaraha menit kapayun. Sababaraha poe ka tukang warga di wewengkon ti Tangerang Raya nepi ka Jakarta Kulon dihebohkeun ku isu ayana teror pocong kuriling nepi ka teror pocong anu nyandak golok. Isu eta sumebar gancang dina media sosial sarta ngabalukarkeun karesahan di masyarakat. Sanajan kitu pihak kapolisian mastikeun yen kajadian eta teh bohong alias palsu. Dumasar kana hasil papatukan pihak kapolisian dugi ka dinten Jumaah 22 bulan Mei 2020 genep. Ieu fakta sabenerna dina isu pocong anu keur heboh. Di Kecamatan Rajeng di Kabupaten Tangerang sumebar narasi ayana jalma mamalihan jadi pocong anu nyingsieunan eusi bumi terasangkan panik bakal muka panto tuluy bakal dirampok. Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra waspada Amirolo jeung Kasih Humas Ibda Sandro Tribahara mastikeun yen sanggeus ka lokasi hasilna nihil teu aya laporan anu resmi sarta teu aya bukti ngeunaan kana kajadian eta. Isu pocong kuriling oge rame di wewengkon di Ciputa Timur Tangerang Selatan. Warga netizen ngaku aya 2 nepi ka 3 pocong anu keur diuk di jalanan sarta di daerah komplek Pertamina. Kapolsek Ciputa Timur Kompol Bambang Askar Sodik nyetelakeun yen hasil pamariksaan di lapangan pocong teh lain asli atanapi rog-rogan jahan. Sing horeng sosok pocong eta teh nyaeta tukang ngamen anu keur cosplay. Saya salah sahiji warung nyaeta Ibu Nur nyakian bahwa pocong eta teh sok datang ka warungna kangge ngareurekeun kacape sareng meser jajaneun sarta henteu ngaganggu karena sagala warga-wargi di anu aya di daerah eta. Polsek Ciputa Timur oge sempat narima laporan liwat hotline aya pocong anu mawa golok anu geus dibacok ka warga di lapangan bola rengas. Tapi nalika polisi mariksa ka TKP netelakeun eueunna naon sarta nomor HP anu ngalaporkeunana langsung teu aktif. Pihak polisi ngabuktikeun yen berita ieu nyaeta bohong alias palsu. Isu sarupa oge muncul di Kalideres, Jakarta Kulon anu nyebutkeun aya foto pocong keur dihareupeun imah salaku rek ngajalankeun modus madog. Pareta Kalideres Kompol Liharsi Hotang mastikeun yen sanggeus anggotana turun ka lapangan kabar eta teh hoak. Warga di dinya ngan ukur kababawa ku simpang siur anu asalna tina media sosial. Pihak kepolisian ngajak sakumna masyarakat tetap tenang tapi kedah waspada. Masyarakat diimbau sangkan wijaksana dina ngagunakeun media sosial sarta ulah gampang percaya atawa langsung nyebarkeun barita anu teu acan puguh. Kudu cek and recheck konfirmasi ka sumber palit jeung anu berwenang. Jing, pemirsa tepang deui sarep simkuring paujan dina Warta Sunda. Sawatara menit kapayun simkuring bade ngadugikeun Warta Sunda anu handapkeun ti Jawa Barat. Warga kampung Sukamaju, Kota Bandung ngayakeun gotong royong ngabersihan solokan dina dinten Ahad Pangkat. Kagiatan ieu dilakukeun pikeun ngajaga caah atanapi banjir sareng DBD nalika usum hujan. Ketua RW Bapak Ahmad nyebatkeun yen gotong royong angkutan letak sareng runtah plastik anu nyumbat di saluran cai. Warga oge diimbau supados teu micen runtah sagawaya supados lingkungan bersih. Pemirsa, warta tadi janten panutup dinten ieu. Simkuring paujan sareng kru redaksi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa, patepang deui sareng kuring Nadia Siti Nurohmah dina program Warta Sunda.
Sababaraha wartos anu parantos dihimpun ku tim reaksi bakal kasanggenan ku pamirsa sadayana salila 5 menit kapayun. Warta anu bade didugikeun nyaeta ngeunaan rupa-rupa kagiatan para siswa di Jawa Barat anu guyub teu maneka dina raga-raga nyeeling Poe Basa Indung Internasional. Pamirsa, dina raga nyeeling Poe Basa Indung Internasional, rupa-rupa sakola di Jawa Barat salah sahijina SMA Negeri Hiji Nagreg ngayakeun kagiatan pasanggiri budaya anu kacida ramena. Di kagiatan teh diisi ku rupa-rupa lomba antar kelas seperti pasanggiri, maca sajak, ngadongeng, sarta diantara oge aya beasiswa jeung guru oge katingali reueus melarake pakaian adat Sunda seperti kabaya jeung pangsi. Tujuan acara ieu teh pikeun ngamumule sarta numbuhkeun rasa cinta generasi nura kana basa daerah sorangan. Sapados basa Sunda tetep ajeg serta teu tumpur ku zaman. Warta tadi parantos muka sawungan urang dina dinten ieu. Kuring Nadia Siti Nurrahma pamit undur diri. Hatur nuhun. Ujung tepang pamiasa sareng abdi Nabila Septiani Gunawan. Aya wartos haneut terpenting dinten ieu ngeunaan kaayaan ekonomi nasional. Di mana nilai tukar mata rupiah deui-deui ngalaman kalemahan anu cukup jero secara global. Dumasar kana data panganyarna tina pasar valuta asing dinten ieu. Nilai tukar rupiah parantos nyerorot sarta nembus angka 17.700 perak per dolar Amerika Serikat. Kondisi ieu dipangaruhan pisan ku kaayaan ekonomi global anu nuju teu pasti sarta kawijakan suku bunga di Amerika Serikat anu masih kene luhur sehingga seueur investor anu mindahkeun modalna ka luar negeri. Undakna nilai dolar anu kacida luhurna ieu tangtu ngabalukarkeun kahariwangan anu ageng pikeun para pelaku usaha di jero negeri, utamana anu ngandalkeun bahan baku impor. Kulantaran waragat produk otomatis bakal milu naik, kaayaan ieu dipikasieun bakal mengaruhan kana naikna harga barang-barang kabutuhan masyarakat di pasaran. Mimitian tina barang elektronik dugi ka bahan kadaharan. Pihak Bank Indonesia nandeskeun yen pihakna moal cicingeun sarta bakal terus ngalakukeun lengkah-lengkah intervensi di pasar moneter pikeun ngajaga sangkan nilai rupiah terus-terusan nyerot tur tetep stabil. Di sini sejen, pemerintah oge ngajak sakumna masyarakat supados tetep tenang, teu panik, sarta ngutamakeun ngagunakeun produk-produk jero negeri pikeun ngabantu nguatkeun deui ekonomi nasional. Sakitu wartos anu tiasa ngakaunkeun ngeunaan undakna nilai dolar dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosana. Wilujeng tepang deui dina wartos salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa sadayana. Tepang deui dina acara Warta Sunda sareng simkuring Muhammad Iqbal Faiz Budiharja. Dina ieu kesempatan simkuring bade nepikeun hiji warta anu ngeunaan ngajaga lingkungan sabuderan urang. Sakumaha anu orang terang ngajaga lingkungan teh kacida pentingna pikeun kahirupan sapopoe. Sanajan kitu, masih aya keneh seueur masyarakat anu kirang sadar kana pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Dina ieu kasus, masih aya jalma anu micen runtah sagawayana di jalan, solokan, atau walungan. Hal eta teh biasa nyebabkeun rupa-rupa masalah sapertos banjir, panyakit, polusi udara anu ngabahayakeun kasehatan. Pikeun ngukulan masalah ieu, masyarakat diajak supaya leuwih disiplin dina ngajaga kebersihan. Salah sahiji cara anu tiasa dilakukeun nyaeta ku micen runtah dina tempatna, ngalakukeun gotong royong rutin, melak tatangkalan sareng ngurangan pamakaian plastik sakali pake. Selain di eta, para nonomen oge kacida pentingna dina ieu mere contoh anu kade ku masyarakat sejen. Ku aya kasadaran sareng gawe bebarengan ti sakumaha masyarakat, lingkungan anu bersih sareng sehat tiasa diwujudkeun. Lingkungan anu bersih bakal ngajadikeun kahirupan leuwih nyaman sareng jauh tina rupa-rupa panyakit. Kitu warta anu tiasa simkuring ditepikeun, mugia aya manfaat kanggo urang sadayana. Hatur nuhun ku piharteuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandi sareng Abi Lupi di program Sport News.
beja datang tim gameng kasohor di Inggris nyaeta Premier League. Pemain Bruno Fernandes nyatet sejarah dina kompetisi Premier League. Kapten tim MU eta resmi jadi pencetak asis panglobana dina hiji musim Premier League di musim 2025-2026 sanggeus nyatet 20 hiji asis. Patuntung musim di tanggal 24 Mei di kandang Brighton, Inggris. Umpan hade Bruno Fernandes bisa dijadikan gol ku Patrick Dorgu di menit ka-33. Umpan eta ngajadikeun asis Bruno Fernandes ngalewihan rekor nu saacana dicekel ku Thierry Henry jeung Kevin De Bruyne kalayan 20 asis. Salian dirajin nyitakan peluang, gelandang asal Portugal eta oge jadi sosok penting anu wakil MU bersaing di papan luar klasemen Liga Inggris. Babak pengamat oge nyebutkeun yen musim ayeuna teh nyaeta musim pangadina Bruno Fernandes salila ngabela King MU. Sakitu kapiatur ngadanget ayeuna atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, tepangkeun nami abdi Wina Nuraini. Dina kesempatan anu bagja ieu, abdi bakal ngadugikeun warta anu pikabitaeun ngeunaan rupa-rupa kuliner anu nuju kasohor sarta janten karesep balarea ayeuna. Pamirsa, upami urang nyarioskeun ngeunaan kuliner khas Indonesia, pastina moal tiasa lepas tina kadaharan anu namina baso. Salian ti boga rasa anu gurih, baso oge parantos lami dan salah sahiji kuliner favorit anu dipika resep ku sadayana kalangan ti mimiti barudak, para rumaja, dugi ka jalma dewasa. Pikeun anjeun anu nuju aya di wewengkon Sidoarjo, warga lokal anu nuju milari tempat dahu, boh pamirsa anu nuju palasir atanapi wisata di kota ieu, aya sababaraha tempat baso anu wajib pisan dicoba sarta dilebetkeun kana daftar kulineran anjeun. Nu masarkana data anu parantos dikempelkeun, ieu sababaraha rekomendasi tempat baso anu pangkasohorna di Sidoarjo. Anu kahiji nyaeta baso legendaris anu rasana otentik. Pikeun pamirsa anu mikarasep rasa kuah kaldu asli anu gurih, tur daging baso anu karasa pisan uratna, aya baso Kiki legenda atanapi baso Sregat Indah anu parantos buka di tahun 1980-an, sarta baso Rindu Malam anu miboga rasa khas Solo. Nu kadua aya baso kekinian jeung inovasi varian anyar. Salian tinu klasik, Sidoarjo oge dipinuhan ku tempat baso modern anu viral pisan di media sosial. Salah hijina nyaeta baso Cak Pitung anu kawentar ku baso isi keju lele, jamur, sarta sambal mercoan anu ladana tiasa ngaduruk letah. Salian teh eta aya baso oge baso urat Pardeka Cak Rul anu nawarkeun varian baso iga jeung sumsum sarta warung Mbok Das anu mere sensasi cabe utuh dina kuah kalduna. Tempat-tempat baso di Sidoarjo ieu oge nawarkeun harga anu kawilang merenah pisan dina saku, boh pikeun pelajar, mahasiswa, boh pikeun keluarga anu nuju liburan. Rupina sakitu warta kuliner anu tiasa didugikeun ku abdi. Dina dinten ieu mugia informasi tiasa janten rekomendasi sarta manfaat pikeun pamirsa sadayana anu nuju milari kulineran haneut di Sidoarjo. Abdi Wina Nuraini pamit mungkur amit mundur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.